A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma akhadhathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qabl wa iyyaya atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Wallahu a'lamu bimaradi maka zaman-zaman zaghalatum alapum ing sabain rajbatu opogon jangan gempa bumi azil zalatu syadidatu tegese goncangan kang sangat. Qala Ibnu Abbas mujazaba Imam Ibnu Abbas liannahum kanazatuhu lisabaina lam yuzail iku orana misakniya sabaina qaumahum in qaumi sabaina hina abadul anjila waktu ninga ibadahan ya qaumahum al-ajla ing pedet Gola ngucap ya Ibnu Abbas wahum lan tawiha sabaina ghairul ladzina sa'alu ikul liyane wong akeh kang pada anjaluk ya ladzina kabeh arru'yata ing ningali pangeran wa akhadhatu masaiqatu lan ngalapuhum ing sabaina apa saaiqatu gledeg Gola Musa ngucap sapa kangjeng Nabi Musa ing lafaz Rabbi pangeran ingsun law syi'ta lamun kersatuan ahlak tahu maka ngarusak tuan hum ing sab'aina min qablu saking sadurunge qabla khuruji tegese ing dalam sadurunge metu ingsun bihim kalam sab'ain liyu'ayina darapan yatah ningal sopo Banu Israil kabedzalika ing mengkono wala yattahimuni lan orana nyurigakeun ya Banu Israil ni ing isu wa iyaya lan ing iya isun atuhlikuna anantah ngarusak tuan ing isun sadaya biba fa'ala sufaha'u kalawan barang kang migawe sapa pirang-pirang kang bodoh minna saking isun sadaya istifham isyadapin utai istifham iku istifham isyadaf ay la tu'azibna bidhambi ghairi tegese aja nyiksa tuana ingsun sadaya kalawan siksa salian ingsun sadaya in orana nama tegese orana iya utaya fitnah fitnatu tegese fitnah allati waqa'at fiha sufa'u kam tuliba fiha ing dalam lati sapa pirang kang bodoh illa fitnatuk angin iku fitnah tuan ibtila'uk tegese cobaan tuan tudillu hale nyasarkeun tuan biha kalawan fitnah man tasya'u ing wong kang ngarsakeun tuan idlalahu ing nyasarakeun
Watahdi lan nuduhkeun Tuhan man tasya'u ing wong kang ngarsakeun Tuhan hidayah tahu ing nuduhakeun nikmat anta waliyuna utawi Tuhan iku kang ngaropea ingsun sadaya mutawalli umurina tegese kang ngaropea ing pirang-pirang perkara ingsun sadaya faghfir lana maka moga ngahampura bae Tuhan lana kada ingsun warhamna lan muga welas Tuhan ingsun sadaya wa anta khairul ghafirin le utai Tuhan teh iku kang leuwih becik-becike wong kang ngahampura kabeh. Ayat ieu nuluykeun lalakon tentang kaum Kangjeng Nabi Musa di mana kaum Kangjeng Nabi Musa ketika ku Kangjeng Nabi Musa ditinggalkan munajat salila 40 detik ternyata ngagelok kepercayaan anak pindah gara-gara Musa Samir nyembah ka anak sapi buatan Musa Samir. Kangjeng Nabi Harun terus dakwah tapi teu ditolerir, hampir dibunuh. Aya umat-umat Kangjeng Nabi Musa anu mempertahankan iman. Tetap iman ke Kangjeng Nabi Musa, percaya ke pangeran bahwa pangeran teh Allah ngan nyana cicing bae nyalametkeun diri sorangan masing-masing. Ketika Kangjeng Nabi Musa turun di Gunung Tursina ningali peradaban kaum nu berubah, ibadah geus lain ka Allah deui. Kangjeng Nabi Musa teh geus teu ditolerir deui. Ternyata Kangjeng Nabi Musa ningali kaumna ibadah ka anak sapi buatan Samiri. Marah ka Kangjeng Nabi Harun jadi lancet. Taurat dibanting ku Kangjeng Nabi Musa, tapi marahna adalah lillahi ta'ala. Setelah Kangjeng Nabi Harun nyaritakeun tentang alasan-alasan anak, ternyata paham Kangjeng Nabi Musa. Dirangkullah Kangjeng Nabi Harun, langsung Kangjeng Nabi Musa ngadua, Rabbi firli wali akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Redalah marah Kangjeng Nabi Musa. Setelah reda, kemudian Taurat dicokot ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam, sebab Taurat isina di jero wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Isina hudan pituduh warahmah jeung kadeudeuh kanya. Kitulah kitab samawi. Kelanjutanna Kangjeng Nabi Musa teh ningali peradaban-peradaban kaum lalu berubah. Akhirnya Kangjeng Nabi Musa dakwah terus. Allah ditah ka Kangjeng Nabi Musa. Ilih Musa, kaum-kaum anjeun anu tatadina tetap teger iman ka aing, percaya ka anjeun, teu goyang dengan ayana Musa Samiri beserta pedet. Cokot 70 tila 12 golongan 12 kopilah per kopilah genep kali 12 10 kali genep 10 2 kali genep 12 jadi berarti 72 nu dipinta ku Gusti Allah 72 deui ulah milu ternyata akur jeung nu milu ganjaranana
tertinggalah Kalib jeung Yusha. Waqtara Musa qaumahu sab'ina rajula. Dipilih ku Kangjeng Nabi Musa 70 ti kaumna. Kaum eta teh mimman lam yabudu al-ajlanun teu ibadah ka pedetnya nama benar-benar nuturkeun aturan Kangjeng Nabi Musa, percaya bahwa pangeran teh Allah. Dina waktu nu geus ditangtukeun ku Gusti Allah tidak diati tadi diajak ke Gunung Tursina berangkatlah. Kangjeng Nabi Musa beserta 70 kaum anu bararesih anu hararebat kararuat imana setelah dianjurkan ku Gusti Allah puasa heula. Geus puasa bebersih heula kudu mandi. Setelah eta bersihan baju na pakaian nu dipake supaya menghadap Allah mantap. Masya Allah. Barang sesuai jeung perintah Gusti Allah ja memang imana kuat ieu tamanu 70 mah berangkatlah Kangjeng Nabi Musa alaihissalam menuju Gunung Tursina mimiti Kangjeng Nabi Musa naik ti heula. Setelah naik turunlah mega cahaya anu luar biasa. Digupai ku Kangjeng Nabi Musa nu 70-an narae kabeh ternyata indahna luar biasa. Di tengah-tengah kalimpudan ku cahaya nu 70 nu geus bararesih zahiran wa batinan ngadenge kana mukalamahna Kangjeng Nabi Musa jeung Allah. Nu kadenge suara Kangjeng Nabi Musa, Masya Allah, aya di jero kaindahan anu pohara. Ya Allah, nikmat. Tetapi setelah selesai eta tiba-tiba aya gempa. Goncangan bumi anu dahsyat. Dahsyat teh lain lalagaan. Tidak bisa terkendali. Goyang. Gunung Tursina teh pohara. Goncangan anu pohara. Pohara-pohara na goncangan tidak bisa menguasai diri masing-masing. Lap pingsan cek sakaul wae kabeh. Masya Allah. Sapoe-sapoe pae. Kakarak tidinya dihudangkeun deui ku Gusti Allah. Hudah. Masya Allah. Ia merupakan ancaman siksaan ti Gusti Allah. Sakitu keur nikmat-nikmatna, tetapi ku Gusti Allah dibere goncangan gempa bumi. Perlu dipertanyakan. Aya naon ieu sehingga Allah nyiksa ka jelema nu 70-an padahal mah nyana iman ka Allah luar biasa, keyakinan anu pohara sehingga Kangjeng Nabi Musa nyokot jelema nu 70-an teh jelema-jelema terpilih. Kita puasa oke, kita ngabersihan awak siap, kita ngabersihan bagian sangat kecil, berangkat tuh sakitu hebatna, diberi ku Gusti Allah kanikmatan anu pohara, tetapi ditungtung disiksa ku Gusti Allah. Aya naon nih? Aya naon? Masya Allah. Dipertanyakeun kami teh make ejeng disiksa Gusti ku goncangan-goncangan.
kami maka disiksa ku gempa-gempa anu luar biasa sehingga kami paeh bener. Andai kata teu dihudangkeun deui, teu dihirupkeun deui ku Gusti Allah tuh paeh. Masya Allah. Allah mah babari. Ngahirupkeun urang babari, maehan urang babari. Komo nya nundutan mah gampang. Kecil tah geus kos kitu. Dibere cuaca tiis. Haju jauh jeung kiaina dihareup aya kopi jeung rokok eta watu geus sagak menduku cek nya sial aing kaget betungtungna maka wasal tadi diberi kaget deres kana itu kaget-kaget abat beblon jasa lah kiai sok ngaget-ngaget baca kana tuh kiai tuh kula-kula masing-masing bae sih kira-kira ayo bae sih kiai ulah sok ngomong kos kitu cek kana kami kiai kira kami mah keur penting pentes kiai nonton naon tuh maka wasal artinya babarieun Allah mah ulah-ulah kakarang ieu aya keneh jelemana anu pernah didongengkeun ku kula teh apa? Jelema teu pernah ibadah ka Gusti Allah. Gawena ngagalian kuburan nyokotan boeh bae. Dijual jadi napakahna teh nyokotan boeh bae dijual jangan napakahan anak pamajikan. Geus puguh judi mah. Geus puguh manehanana. Wah, raradutan. Tapi iman ka Allah. Iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad. Begitu manehanana muriang lain dari rarasaan panjana wasiat anak kadarieu kabeh abah geus lain rarasaan emak mana emak eta tungtung digigir naon tuh bah abah geus lain dari rarasaan rasana abah paeh mah paeh bae jajalin abah bae nu paeh mah lain kitu mun kitu abah doang nu paeh tuh sia mah kitu bae ka aing atuh bae tetangga abah loba nu geus paeh babaturan abah nu geus bae atuh meureun ku ari giliran abah sia mah kitu hajar naon tuh bah abah kieu ge kapan sieun jasa ka Gusti Allah sinaon tuh bah pan abah sok kadege wejangan ti kiai naon bah di akhirat teh pan Gusti Allah boga surga jeung neraka nu bener dikasorgakeun nu salah dikanarakakeun juk pan abah mah hirup kayaoan ku sia pan jore jasa abah mah ih sakajao kula ge bener patuh pan siapa mabok aya di abah zina aya di abah, judi aya di abah. Haju abah mapan napakah tegagali kuburan neangan boeh jangan napakahan masia jeung sia. Burung kula ieu tina boeh paingan. Kula kadang-kadang jadi pocong. Aja kumaha abah? Abah mah wasiat bae mun abah bae. Abah mah belum bae. Ibah, ulah tuh ban urang mah Islam ngajian. Belum wasiat saya ulah teh. Belum. Geus belum kumpulkeun areng-areng abah. Lebu-lebu abah, andai kata aya tulang taleng anu encan jadi lebu tutuan ku sia kena jadi lebu. Haju di saat angin gede. Aurkeun lebu abah di luhur gunung atawa ka laut ulah satempat kena acak-acakan lebu abah emang kunaon gitu bah pokona abah sieun jasa disiksa abah engkepan hese aya lebu mah cak anakna bener oge nya siap-siap
laksanakeun wasiat Abah. Siap bah. Tak Abah tenang, Abah geus lah cukup, Abah geus moal disiksa. Eueuh bae geus bos. Geus kayakinan Abah geus kos kitu. Ha geus bah. Geura paeh bae. Je. Bener sampai 2 bae paeh Bapak. Aya musyawarah anak-anakna jeung pamajikanana yang jeung mah. Cek mana teh Abah sia mapan wasiat yang dibeuleum. Mak. Ngajupan hayang diajur-ajur, lebuna aju dipicieun, diaur-aur, kedekat tebak angin di mana bae. Bener, Mak. Urang laksanakeun bela wasiat Abah sia. Hayu geus, eueuh salah. Dibeuleum. Geus dibeuleum ngerecek. Jadi lebu. Aya tulang taling sautag saetik ditutuankeun jadi lebu kabeh. Dibungkus nungguan angin. Aya angin gede dibawa ke gunung di aur-aur, bawa di ka laut di aur-aur, dibawa di ke tempat sababaraha tempat kena acak-acak beres baralik kabeh. Akhirna Gusti Allah neuk ngabuktikeun kemaha kawasaan Allah. Hei bumi nun Gusti, seluruh tanah anu kaentepan ku lebu kipula anu di aur-aur, segera maneh kudu ngahijikeun lebu eta. Mangga Gusti, tanah kabeh ngahijikeun. Lebu-lebu nu geus kahiji jadilah maneh kipulan. Jadi deui. Tanya ku Gusti Allah. Pulan. Ayeuna daja kasihan naon sababna eta sia make jeung hayang dibeuleum. Sageus dibeuleum kemudian jadi lebu, sageus aya tulang taling kudu ditutuan kena jadi lebu. Haju kudu diaur-aur di angin anu gede. Di luhur gunung, di laut, jeung di mamanan. Naon coba maksud sia? Gusti, abdi teh ku sieun-sieunna kasiksa Gusti. Pan sieun kasiksa teh sia kudu make jeung dibeuleum. Kayakinan abdi ka Gusti teh sugan bae ai dibeuleum mah jadi lebu teh geus eueuh abdi, jadi abdi deuk disiksana hese. Jadi sia nu mantak dibeuleum ya haju diaur-aur ku sebab sieun ka aing. Sieun Gusti. Sieun kasiksa aing sangat sieun abdi teh kumbung-bungna disiksa. Abdi mah ieu teh bener-bener ngaku. Dosa abdi sakolong langit nyundul ka langit ku dosa abdi, tapi abdi iman ka Gusti. Abdi percaya ka Gusti jeung ka Rasul Gusti. Rasul nu nyaritakeun bahwa aya sorga jeung neraka. Sangkilang abdi bajidor, Gusti tetap sieun dikanarakakeun. Maka tindakan terakhir abdi wasiat supaya di aur-aur awe Gusti teh nyiksa ka abdi ku sebab abdi percaya jasa ka Gusti. Pulan ku sebab sia sieun ka aing sehingga boga tindakan kitu geus bae ku aing dihampura sia geus moal dikanarakakeun dikaspakeun bae geus kuat. Gusti nun jasa tuh. Abdi di kasorga ku sebab naon boga keyakinan sia jeung sia sieun ka aing tuh. Jadi urang lamun sieun ka Allah nyaan sieunna dihampura ku Gusti Allah. Lumantak jelema lamun nonton main bola bae eta mah teu sieun ka Allah, beuleum tah mah. Kecuali nyana cara tadi ben tadi beuleum diaur-aur. Geus cek ulama kuari mah deuk bajidor mah bajidor bae. Maling-maling bae, korupsi bae, zina bae. Los engke wasiat bae ka pamajikan. Aing mah pangmeuleumkeun bae ngadengikeun surah Ki Uci kamari. Awe aing di akhirat teh disiksa. Geus dilaksanakeun tungtungna di dunia dibeuleum, di akhirat dikerebekeun di neraka. Tungtungna disiksa dunia akhirat. Maksudna mah yakin lah, boga kayakinan anu pohara ka Gusti Allah. Ieu mah keur carita gampangkeun Allah mah.
dikumpulkan lebu-lebu nunggus di mana ge dihijikeun dijadikeun urang deh. Masya Allah atuh tadi dage urang cai mani tadi dakan urang cai mani mah atuh lamun dikeluarkeun ti peuting haju dikagelaskeun isuk-isuk haju ku urang pake sarapan ja embung sanu daek nyuruput cai mani gila nu aya. Tapi kan dibentukkan ku Gusti Allah nu gagah jadi Mike Tyson, jadi Muhammad Ali, jadi Norton. Jadi pemain bola, jadi Kempes, Ronaldo jeung sajabana. Pohara tuh. Jadi politikus, Jimmy Carter, jadi George Bush, jadi Pak Harto, jadi Idi Amin. Apa pohara aja saya teh jelema masyaallah. Di samping nu bararagus para nabi, para rasul. Keun tabah jelema-jelema anu geus dilalur urang kuari anu di pasar gawena eta cai mani anu di kantor eta cai mani eta kos kitu nu kuari jadi bupati emang bupati lain cai mani cek pedut anu kuari jadi dandim cai mani eta teh kos kitu teh nu kuari jadi raja Jokowi cai mani ambelan ku sia Ahok atuh cai mani sia cai mani bedegul teuing si cai mani. Maha kawasa Allah, tina cai mani jadi urang. Jadi lalaki, jadi awewe. Masya Allah. Aya nu geulis, aya nu jore, aya nu kasep, aya nu jore. Cai mani kan kabeh ge. Engke bakal dikebalikeun ku Gusti Allah. Sianang jin aing tina cai mani, ku aing dijadikeun manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yushubuna. Terus dan selanjutnya. Tina nutfatin amsyaj. Cai mani lalaki jeung sperma opum awewe dihijikeun. Selama 9 bulan nyana di jero rahim borosot keluar jadi si Juned. Wari urang ge cai mani urang. Masya Allah tak kudu inget aing cai mani jadi kieu nang Allah engke bakal ka Allah. Urang tuturkeun aturan Allah atuh ulah sok sambarangan. Bakal balik ka Allah. Aslina urang mah lain nu di kadeuleu ieu lain. Aslina manusia mah roh anu diciptakeun ku Allah leuwih awal di alam roh. Awak urang mah ieu mah taneuh menang nyeut tina turab minha khalaqnakum ti taneuh aing nyeun sia. Wa fiha nu'idukum aing bakal ngabalikeun deui ka taneuh. Ti taneuh ka taneuh. Taneuh kasep tinggal kasep kubur jore tinggal jore kubur gelis tinggal gelis kubur nu jore mah geus hirup kene ge kubur bae. Presiden kubur bae mah KBRT mah geus hirup-hirup kubur abak kubur bae kabeh tina taneuh balik kana taneuh. Ai anu roh, ai aslina manusia roh. Roh aslina mah urang. Awak mah tina taneuh dibalikeun ka taneuh kubur. Macam-macam kuburana. Aya anu dina beuteung buaya, beuteung maung, beuteung gajah, macam-macam. Aya anu di Padang, bak dibalikeun ribuan manusia ku ari. Teu puguh. Kena tsunami wallahu alam di mana ragag di kapal das jadi abu kabeh tinggal eta mah sapira awak min turabin ila turabin aslina manusia roh berhadapan langsung jeung Allah roh ketika urang maot cirina ketika urang paeh keluar roh awak geus teu disebut jelema deui mayit ngaranna janazah ngaranna bangke ngaran. Dek dikamanakeun mayitna, dek dikamanakeun janazahna, dek dikubur di mana bangkena? Bangke urang. Aslina roh urang, manusia mah roh. Anehna
jelema kunaon ngurusan awak bae nu bakal dikubur roh tepatnya diurusan bloon jelema ketika jadi pejabat jana ngurusan awak bae di kantor kaimah ngurusana duit sakadar jang beuteung dahar ngilum poka salat roh aslina jelema ketika jana pae dikubur bupati tinggal bupati gubernur tinggal gubernur jenderal tinggal jenderal presiden raja tinggal raja roh nu berhadapan jeung Gusti Allah kunaon sia teu pernah urusan roh nu bakal babalik ka Allah tah kagoblogan jelema teh di dieu ngaji teu daek roh gering awak mah kadaharanana sang daging nginum jang awak kurang sehat ya B komplek ayo sia aya koreng-koreng panasilin babari teh bakos kitu batu ayo urusan bae awak ayo urusan ku sia awak unggal peti hudang ka HS ka hudang deui urusan awak malulu anu engkena bakal dikubur nyawa zarah nyawa eueuh ke urang geus paeh mah roh urang kunaon teu diurusan teu dikenalkeun ka Gusti Allah diajakan ngaji harare sejasa cak Allah ieu haram ditabrak bae cak Allah ieu ulah ditabrak bae cak Allah ieu mah ulah atuh ditabrak bae cak Allah ieu pagawe henteu ieu atuh kerjakeun henteu roh ngejerit di jero awak urang teu diurusan cie emang kumaha gitu nu mantak ieu urang ngaji teh ieu kuari keur mere dahar roh kena yakin ka Allah hujan-hujan ge daratan urang teh keur ngurusan roh kedangeun lintuh roh urang aya nu di luar mah nya roh diurusan nya awak diurusan zahiron wa batinan nya nama eta cak nu di luar aing deui bae sial aturan makan urusan roh urusan awak wayahna puasa heula kuari mah keur roh we urusanana ieu awak tinggalkeun ieu mah teu pan teu ieu mah nya ngariung we opatan ngeunaan jeung urang ngaji di dieu nya bareng di dieu leuh bacang geus beak 50 di dieu ambo budak malah mun aya keneh mah tukang bacang aya keneh CF di bak asana balik moal bisa hudang nya nah babarieu ieu ge pae 70 satu hari satu malam yaumun wa lailatun dipertayakeun kunaon make jeung disiksa Gusti qala Ibnu Abbas cek Ibnu Abbas nu mantak disiksa li annahum lam yuzailu qaumahum hina abadul ijla bongannyana teu pernah misah ti kaum anu nyerembah kana anak sapi bongannyana teu pernah mentolelir ka jelema anu inkar bongannyana teu pernah dakwah cicing we nyalametkeun diri saat batur munkar saat batur inkar saat batur maksiat saat batur nyembah ka pedet nya nama nyalametkeun diri bae geus ka Gusti Allah eta teh bagus tapi disiksa bae tetep ku Allah ieu lah hesena jadi kiai di dieu ngomong salah teu ngomong salah di akhirat teh akan di akhirat ge karumpul kabeh di mahsyar aya nu geus badaragus bageus ngeunaheun jasa timbang saha ngaran Abdi Junaid tigali salat puasa nang di saha sia ieu salat puasa nang di kiai bagus mana kiaina Kiai Abdi bagus ya surga ngeunah Ahmad sia kade timbang sia bagus sia salat jeung puasa nang di saha sia nang ti guru Abdi sia hirup ka zamanan Kangjeng Nabi Muhammad henteu sahabat henteu Abdi mah zaman kiai anu berapa kiaina aya sia bisa salat bisa puasa berarti berkat kiai bagus sia salat sia surga kan ngeunaheun mantap ayo kabeh duh ditararanya salat teh bagus zakat teh bagus segala rupa bagus ditanya nang saja kiai pengajian di mana sia di anu bagus surga ngeunaheun tak jawara
timbang jawara salat minus 0, derajat puasa minus 18 parah sedekah minus 20 min kabeh peribadatan puasa zakat salat minus Masya Allah main cimplong wow 100% bener remi mantap rolet mantap kasino mantap domino ayah kabeh Masya Allah mabuk ayah maling di pabrik loba ngaduk kotok ayah jawara saya ngaran Prengki abdi nang saya ngaranan Prengki lah nyonang saya loba KTP abdi mah Prengki Predi batu sabaraha genep cek malaikat anu nimbang amal saudara-saudara sekalian seluruh manusia yang hadir di mahsyar ini bahwa yang namanya Prengki ini telah dihisab ternyata kebaikan-kebaikannya minus dan maksiatnya positif. Dengan demikian nama Prengki akan digujubarkan ke neraka. Apa itu gujubar, Pak? Jangan saya keluar, Jawara teh keluar Jawara. Barang keluar malaikat. Enon sia. Abdi mung sosoranganan ka neraka panas. Deuna ge cek saha neraka teu panas. Sia hayang naik jeung saha ka neraka. Jeung kiai. Jeung kiai. Kiai panggil ka dieu, kiai panggil. Panggil. Abdi mah geus jelas ka neraka tapi abdi hayang bareng jeung kiai. Cek malaikat atuh lain bareng jeung kiai kuduna jeung para jawara deui. Sia babarengan jeung tukang jimplong, tukang remi, tukang eta kuduna jeung eta. Da eta mah jelas tah mah geus teu kudu diteangan yang kapanggih neraka. Pinter kan jawara mah ngomongna pinter. Nu kos kitu mah ge araya, engke ge sasalaman ke di neraka kabeh araya. Ieu mah kumaha kiai? Ndek naon sia jeung kiai mah jeung moal ka neraka. Henteu panggil heula kiai, panggil ka dieu. Sia zaman kiai saha? Abdi zaman Ki Fudoli. Ki Fudoli geus ngageter-geter. Wah aing ka neraka oge cek teh. Apa aku jawara. Sial-sial ting nasib aing cek cenah. Ciut Ki Fudoli di dieu. Cek Ki Fudoli ulah kula bae atuh. Jangan bareng jeung kula Ki Nurjaya aya. Ki Wahab aya, cek cenah jaloba kiai. Kula bae henteu. Cek nyana kula nu deukeut ka imahna Ki Fudoli. Aju datang. Iya Ki Fudoli da, bener. Naon si jawara. Nah. Barengkeun jeung kula Ki Fudoli ka neraka. Engke heula masalahna naon heula. Sak malaikat naon heula. Tuh, ieu mah tulisan Ki Fudoli nama aya tah. Salat bagus, puasa bagus, zakat bagus, haji bagus, umroh bagus. Sanajan nya ngariung sok kaen berkat tapi dah geus dihampura tah mah geus mah dihampura. Ieu mah bararagus sageuna teh tuh. Ayo, ieu bararagus. Ieu rek naon deui? Aya kene malaikat sing jeli atuh. Jawara mah sial we di akhirat ge tolol jawara mah.
Sekolah di dunia bae ngotot bae jawara mah. Ngotot. Aya naon di jawara? Kieu malaikat. Kula memang sadar tukang kitu bobok tukang tarok. Kula kan tukang ngadu kotok di tukangeun imahnya. Tapi kunaon nyana teu pernah ngalarang kula. Kula diantepkeun ku nyana nafsi nyana ceramah ka batur, nyana ngaji, nyana magahan santri ngariung, kula ngadu kotok ditungtungan imah lah kahalangan sababara imah, tapi kula diantepkeun bae teu pernah dilarang. Nah, ku gara-gara nyana teu pernah ngalarang, kula terus ngadu kotokna dengan tidak pernah melarang, hijikeun jeung kula ka neraka. Caki podoli sial-sial teuing nasib aing cak ya guys. Nasib aing jadi kieu. Tanya deui Malaysia podoli ki podoli emang bener henteu pernah ngalarang. Henteu. Emang kunaon? Sieun kula kanyana sebab nyana mah jawara bae. Kiai mah pokona mah tugasna ngalarang. Urusan kabelah dituna dek nurut dek tenurutkan lain urusan kiai. Aing main gapleh diantep, aing main remi diantep, aing mamawa imah ka aing mah hareupeun nyana lewat ku nyana diantep, aing adu kotok diantep. Aing nuntut ka pangeran dengan nyana ngantepna ka aing tetep kudu bareng jeung Ki Pudoli ka neraka jahanam. Aduh, cek Ki Pudoli aya-aya bae. Akhirnya bebe jaka Gusti Allah Gusti kumaha ya? Ya hijikeun tetep. Dihijikeun. Ieu nu beratna teh nu berat teh kiai teu ngalarang munkarat dihijikeun. Ulah naon garang-garana ngeunah-ngeunah sebab daun dititana ge amr ma'ruf nahi munkar. Nu tadi mah nu dititah ma'ruf narurut sorga. Sorga kabeh nu narurut ngararaji di majelis, narurut di podium ngaji, narurut sorga. Tapi jawara anu henteu pernah dilarang lantaran sieun ke, lantaran naon ke, tetep bae nyana engke ngadakwa. Ieu nu beratna ieu. Keung meunang ti mana? Ieu tah. Falamma akhadhat humul ajfatu nu mentak ieu nu 70 sakitu bararagusta disiksa ku Gusti Allah dengan goncangan-goncangan gempa bumi nu dahsyat datang kapaekan ieu teh merupakan siksa. Cek Ibnu Abbas lianahum lam yazailu qaumahum lantaran manehanana henteu pernah misakeun ka kaumna hatta abadul ijla sehingga kaum-kaum ngibadahan ka anak sapi nyana henteu pernah mentolelir nyana henteu pernah dakwah janu dakwah nama Kangjeng Nabi Harun nu mantap Kangjeng Nabi Harun teu kuateun ge dakwah anu ngabantuan nu iman ka Kangjeng Nabi Musa aya ngan cara ricing bae ku cicingna disiksa ku Gusti Allah berat nu mantap ulah mengocoprak bae ge sabodo. Nyaritakeun pamarentah korupsi, nyaritakeun pemerintah korupsi kajen teuing nyana benduk aing moal kebal hirup di dunia nyanana ge bakal jadi sampah masyarakat. Jen teu aing mah dibenduk ku nyana. Aing mah nyaritakeun kredit haram deuk di dieu deuk henteu pokona mah asal nyaritakeun we hukum ti Allah kredit ala kos kitu teh 2 akad haram. Nek ditentang ku kiai desa bodoh, nek ditentang ku nu ngridek ulos. Lantaran engke di akhirat aing engke kunyana bakal didakwa. Hai. Ji. Kita mangke ka malemen nu kredit diasupan ka neraka. Bus asup ka neraka. Begitu diasupkeun ka neraka nyana ajol-ajolan. Saya Abdi Haji Pendi. Coba. Kunaon Mang Haji ieu bisa ka neraka ngredit mobil tanggus. Cek malaikat teh tetep abdi mambung sorangan panas. Hayang jeung satu, hayang jeung kiai.
Kiai satu, kiai di zaman abdi. Satu kiai Ki Fudoli. Kunaon tuh iya Haji Peni make jeung hayang kiai atuh ngahiji bae jeung nu para kredit-kredit deui. Oh, tamatu geus teu kudu dicaritakeun ka paranggih ge di neraka. Ieu mah abdi mah hayang jeung kiai bae. Emang kulon sebab abdi ngredit teu pernah ditegor-tegor ku nyana. Malah nyana nginjeman mobil bae ka abdi. Oh, sakieu Ki Fudoli. Bener, kunaon atuh Ki Fudoli eta teu pernah jarekanan atau teu pernah nganasehatan. Butuh abdi. Sekali-sekali nginjem ke mobilnya oh Gusti Allah hijikeun habek ngagujubar kabehan tuh kan ai kitu mah geus nyaritakeun Arab begitu aya nu nungtut Ki Uci cenah eta kudu dihijikeun cak nu ngridit ya emang belum sebab kula ngridit teu pernah kitu ditoel-toel ku nyana oh ke jamaah heuh tidak boleh sademong ke di ditu demo aing ngadenge nyana nyaritakeun haram kredit. Aja sia kredit aing mah ngredit terus. Jadi nyana anu ka neraka aing mah aman. Ye, Ki Fudoli doang nu ka neraka. Dipimpin ku Haji Pendi ya. Nah, iyalah urang ketika aya munkarat nu mantak kula mandek bawel bae kajen teuing dipake ka bendu ge kajen ketika aya kiai dibere duit ku pamarentah nyen proposal eta teh duit haram kajen kula mah di benduan ge sebab eta teh lain jang kudu pondok pesantren eta mah duit ti APBD jang masyarakat eta mah duit rakyat getih eta teh lain kudu dibangunkeun ka pondok pesantren lain kudu jang masjid. Nah didinya lah kula mah sok ngomong bae kiai-kiai anu ngajukeun proposal eta teh lain kiai nu kos kitu mah penjahat berlabel kiai cenah bendu jeung teuing kula mah di bendu ge geus siap jasa ajo engke di akhirat nyana dipanggil kula geus ngomong kitu bae geus di mana sih cenah letak haramna mun hayang nyaho mah lamun yayasan ngajukeun proposal teh 100 juta anu turun mah 50 juta bocor 50 juta malah aya nu ngeri aya hiji proposal ngajukeun 500 juta di pondok pesantren kemudian DPR anu nandatangani DPR anu ngabantuna begitu turun 500 juta dibikeun ka pondok pesantren yayasan nama 150 juta berarti tekor sabaraha 350 juta emang aing teh nyaho jasa lillahi ta'ala Allahu akbar per detik ieu nyaho jasa jelema nyaho yayasan nyaho DPR anu memperjuangkeun age insyaallah nyaho jasa insyaallah nyaho jasa haram eta DPR nanu jelas geus haram jasa korupsi nyana ngajukeun haram memfasilitis tuh siapa bangun sia nu palinter teh ya jasa eta kakarak hiji encan dicaritakeun nu samiliar encan jauh ieu hanya di Kabupaten Tangerang jauh insyaallah kulanya DPR lagi nyaho yayasan lagi nyaho cenah kiai kok bisa nyaho kitu emang gaib tanah panjanana bebeja kae sabaraha yayasan nu bebeja lantaran kan nyeria ngajukeun sakean turun sakean ngajukeun sakean turun sakean kumaha cenah ieu kula jih eta kumaha cak DPR teh goblok jasa si bebeja di bae ka Kiai Uci teh tolol teh teh jadi bae nyanyahoun sia tah aing nu tolol bego ji urang adu tolol jeung sia hayu kula mah bawel kajeun abe naon di akhirat aing aman mana enggak sakala rupa geus dicarita-caritakeun korupsi geus dicaritakeun urusan yayasan geus dicaritakeun proposal geus kredit geus beres begitu di sidang ku malaikat Haji Uci siap mana pernah nyaritakeun tentang kredit sangat siap
Coba salah satu saksi Haji Makmun. Emang Haji Makmun aya lamun teu undangan. Aya jada. Jauh dua teu kula dicaritakeun we jarang ngaji di zaman abahnya nama. Tiba heula nya nama ngaji zaman Haji Meme, Naib Meme teu nyana eta kolot-kolot kula gesok neuleukeun ke zaman gagah. Di suud teh zaman eta. Eta area keneh tinggal hiji dua deui, moal kebal deui teh ge. Hiji kula nyaho kiai haji-haji teh nyaraos etikan pan bae ngajina. Pakai sepeda, pakai motor gelas eti nyaho jadi si A si B si C si sa haji ahadu nyaho sok haji terus kabelah terus dipicu ka di nyaho. Atuh Ki Soleh baheula masuk ngaji kabelah dina mah teu barang masuk gol kan aju teu ngaji. Jadi nyarana terus digemborna Ki Muhtar atuh nyarana aja. Terus detik teh nyaho sa nu nyaho atuh mantap Haji Makmun kula sok diomong bae beusi Haji Makmun kula eta mah nyana mah titipan abah. Ngaji tiba heula nyana mah. Datang ka kuari muriang bae. Saksi jabat tuh. 1, 2. Pernah kamu nyinggung-nyinggung korupsi terhadap pemerintah? Sangat, Pak. Bahkan dari mulai papan atas sampai papan buruk, Pak. Saya jelasin. Satu persatu kalau dijelasin mulai dari Abu Rizal Bakri dan lain sebagainya saya tahu. Perkorupsian di kabupaten pun saya sangat tahu. Sebab pemasukannya saya tahu ada 4, sekian triliun yang digunakan sekian saya tahu. Untuk PNS sekian persen, untuk pembangunan sekian persen, yang ditilap sekian saya sangat tahu. Dan saya sering singgung. Adapun dia benci sama saya, leg-leg kusya benci. Aing masalah mah tuh cak malaikat. Bagus C, bagus. Enggak, aing mah diamankeun ku Kangjeng Nabi Muhammad. Mantap. Tinggal aing ngadadaban, dadah bupati, gubernur, camat. Tinggal nyana bae tulungan atuh aing pan aing osok korban. Korban duit siapa? Duit pemerintah. Duit pemerintah nonsen. Namun duit Cihayu, tah mantap. Lamun ka masjid duit pribadi terima, lamun duit pemerintah ulah. Korban duit pemerintah, masalah ngan teu jadi ganjaran. Betulinnya anak nu korban tah mah. Betulinnya anak nu korban tah mah. Ngan sakadar referensi doang emang korbannya na lain atuh jangan duitnya mah saeutik. Malah mah keluarkan korban 20. Tapi nu keluarkan 15. 5 lagi kemana yang 5 lagi? Mati. Mati di mana? Mati. Mati di mana? Di perjalanan. Masuk ke mana? Kandang bupati. Ini kumaha coba. Iya kan bahaya. Je, emang aing teh nyaho. Ulah sok sombong sana sia ki uci aing mah iku aya sombong bae. We henteu bae. Sia mah ngabenerkeun bae ongko. Abeh naon di akhirat aman, di dunia moal kebal. Carita-caritakeun wae. Alah. Geus segala rupa dicaritakeun. Mun nyaritakeun kelas MPR, kelas DPR emang teu nyaho. Nyaho jasa. Insyaallah nyaho emang kiai bisa nyaho kos kitu. Atuh aing sekali-sekali asup ka ditu. Asup ka DPR. Aju maksudna kadeula dan tuntun. Aing teh mau beneran jadi jurig sekali-sekali. Jadi jurig. Ih sakadar mengajakan ka Allah mun jadi kiai sing bener jadi kiaina, mun jadi pemerintah sing bener jadi pemerintahna, mun jadi petani sing bener jadi petanina, henteu ngalarang jadi pemerintah, teu ngalarang jadi petani, teu ngalarang jadi pedagang, eta mah urusan kahirupan. Tapi sing jujur sing adil moal kebel urang bakal datang ke Allah. Urang kiai ditugaskeun ngalempeng-lempengkeun ketika henteu noel cara tadi kabawa ku jawara Ki Pudoli ngusruk. Oh kan aing embung jara Ki Pudoli embung aing tetep nyalametkeun diri. Medak anu ngadu kotok ku aing didatangan. Dai seueur sok ngadu kotok bae atuh menang teh eleh menang kade sit aing. Ada kalau banu bendul, nu banu kaji,
siap jasa dipakai ka bendu kuno ngadu kotok, kuno judi, kuno mabok, kuno zina, kuno korupsi, nyada berendueun nyaho kula ge jelema nu bendu. Masalah ngan kula da teu bendu. Kula mah teu bendu sebabna tugas ngan sakadar mepelingan. Anu engke mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, iyalah ku gara-gara anu 70 teu pernah mentolerir, teu pernah peduli terhadap peradaban anu berubah. Ibadah lain ka Gusti Allah tapi ibadah ka anak sapi nu dibawa ku Musa Samiri nyana ku Gusti Allah disiksa. Ketika jelema pararae Kangjeng Nabi Musa neuli jelema sing golepak sedih cerik. Qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Cek Kangjeng Nabi Musa Gusti Pangeran Abdullah syi'ta lamun Gusti kersa dek narusak ka hamba-hamba Gusti nu 70 dek di maotan dek disiksa atu alag taum min qablu wa iyyai maninggal Gusti ngarusak memeh kaluar abdi di negara Mesir ke Gunung Tursina wa iya jeung abdi atuh kamari bae abdi siksa. Ulah geus datang ka Gunung Tursina disiksa mending waktu keur di negara disiksa kabehan liu ayeuna Banu Israil zalika walayat tahimuni. Abehnya langsung neuleuh ka umat-umat kaum-kaum Bani Israil disiksa ku Gusti Allah wala tatahimuni sehingga manehna nanti aya penyurigaan kasim abdi Gusti mun ku Gusti deuk disiksa ayeuna atuh maning kamari bae memeh berangkat. Nah Gusti make jeung nyiksa ayeuna engke lamun abdi balik sorangan ieu kaum pararae mana teuing curigana meureun kaum Bani Israil. Tuh Musa berangkat ka Gunung Tursina nu 70 pae dibuluh berarti ku Musa. Gusti ulah sampekeun ka kitu. Ulah sampai ka kitu Gusti. Law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyya. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna. Apakah Gusti maehan ka kami sadaya ngarusak ku pagawean-pagawean kalakuan-kalakuan anu diperbuat ku jelema-jelema nu bodoh, ku gara-gara nyana nyembah pedet, ku gara-gara pindah pangeran sebahagian karari itu kemudian kami disiksa kabehan. Atuh likuna bima fa'ala sufaha minna. Nu dimaksud Gusti atuh ulah ku gara-gara batur nyembah ka pedet abdi disiksa ulah Gusti. Hamzah nalil istiatab maksudna menta kadeudeuh jeung kanyaang Gusti. Anu nyembah ka pedet bae, anu inkar bae. Ku sebab manehanana inkar dosa-dosa jana kok siksana dibikeun ka kami Gusti. Atuh kami masalametkeun bae Gusti deudeuh jeung nyaahan atuh Gusti ulah sampekeun batur nu nyembah ka pedet ku Musa Samiri diajak kaju kami anu disiksa ieu di luhur gunung. Atuh likuna bima fa'ala sufaha minna. In hiya illa fitnatuk. Teu aya ieu mah sakadar cobaan cek Gusti. Aing teh nyoba Musa ketika maneh munajat ke Gunung Tursina mukalamah jeung aing kaum teh dicoba ku aing ketika ditinggalkeun ku anjeun sebagai pembawa risalah ieu teh kaum deuk dicoba ibadahna. Aing teh nyieun Musa Samiri, aing nyieun kaistimewaan kabisa Musa Samiri. Yelah tina perhiasan kaum Kipti emas perak jeung sajabana dihijikeun dijieun anak pedet sehingga anak pedet bisa nyarita, bisa ngomong, bisa sasada, bisa mukalamah ku aing dicoba man usah
kaum ngagelok atawa henteu nang aing nyoba iya illa husatu tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya. Ulah bingung Musa, ulah bingung sebab urusan aing nyoba tah cek Kangjeng Nabi Musa horenganan eta teh fitnah teh cocoba ti Gusti teh tudillu biha man tasya nyasarkeun ku cobaan eta teh ka jelema nu dikersakeun ku Gusti deuk disasarkeun wa tahdi man tasya jeung ku Gusti nu deuk dituduhkeun mah dibere pituduh horenganan eta teh kabeh nang Gusti khususna di zaman Kangjeng Nabi Musa umumna di zaman urang timbul berbagai permaksiatan tetuh gereja nang Allah hakikatna madek nyoba ka kaum muslimin mukminin Kabupaten Tangerang coba sia ayana gereja di dinya belok apa moal dibangun kelenteng hakikatna manang Gusti Allah jah makhluk Gusti bupati teh menandatangani gereja menandatangani kelenteng dan lain-lain sebagainya menandatangani pihara eta teh kapan makhluk aing bupati urusan bupati dorakana eta mangke di akhirat nah aing dek nyoba ka kaum di Kabupaten Tangerang belok moal aing nyoba melalui perekonomian Yahudi didominasi ku Yahudi timimiti matahari sabar subur datang ke Indomaret Alfamart iyalah kabeh teh ala Yahudi kemudian di toko-toko elit BSD misalnya didinya geus tertera seperti di Abu Dhabi di Dubai di luar negeri minuman keras timimiti nu leutik datang ka anu gede nang aing cek Gusti Allah melalui hamba-hamba aing anu murka ngan aing dek nyoba ka kaum-kaum Kabupaten Tangerang khususna ngagelok moal tempat prostitusi loba jasa di Citra loba di kawasan Ambalaya berbagai kelas ngampar kelas misbar kelas itu leangan nu kosong kelas hotel motel dan lain sebagainya eta teh pada hakikat bakan nang aing emang nang saha nang ai melalui jelema biadab nu ku aing diciptakeun ieu teh jang nyoba ka anak-anak muda di Kabupaten Tangerang khususnya jang tokoh-tokoh saha anu dakwahna kenceng anu ngalarang saha pemuda anu bisa mempertahankan akidahna saha jawara anu kembali tina lembah-lembah hitam kemudian ke lembah putih saha lamun henteu dicoba kitu moal kanyahoan mana kiai nu gagah jeung mana kiai nu henteu gagah lamun teh dicoba model kitu mana pemuda anu kuat akidahna jeung mana nu teu kuat lamun teh dicoba ku aing ku hujan moal kanyahoan ku hujan mana nu ngaji mana nu teu ngaji cobaan sarua bae ternyata begitu dibere hujan 70% ngaringkuk di iman cobaan sangkilang nu ngaji ka dieu ge henteu murni nu tadi teh lantaran nyana embung kampangi jeung polisi sakitu teu cenah kiai yang murni deuk ngaji teu mah geus mah urusan nyana jeung Allah aing mah keur ngomong bae teh urusan ya kanyawan ieu beungeut anu merengut jeung henteu mah coba terus engke gitu bae berputar dunia ini berputar engke aya jelema naon gitu ngaranna itu jelema nu duga lah engke ditimpali deui ku Gusti Allah jelema anu Gatot Kaca datang deui Arjuna datang deui Samyaji datang deui kitu Cepot datang deui engke ka dieu si Gareng datang deui ka dieu si Semar datang deui terus Kombayana woi datang deui pan cenah kiai nya nyaho sekarang itu yang disiapain aing ge nyaho teh datang tuh atuh kitu bae terus bae
datang zaman Soeharto jel Gus Dur lawan, datang deui zaman SBY, datang deui saha, datang deui terus ketika tandingna dirusak ya Allah. Kuari di luhur geger kosong. Indonesia kuari keur kosong berjuang atas bagian agama aya tapi jangan ingin memperjuangkan agama. Ketika kemarin Moltako datanglah sababara menteri minta di rekomendasi presiden, alhamdulillah merekomendasi, datanglah di Baghdad, datanglah di Malaysia, datanglah di Amerika, datanglah di Tunis, datang dunia kelasna. Ieu teh naon dek nyaritakeun negara anu keur carut-marut. Indonesia khususnya umumna dunia Islam cuma cerita kabeh nyaritakeun bener. Organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna, organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna, organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna. Di antara organisasi kitabna hiji sarua bae Al-Qur'an, tapi kenapa tidak pernah menyatu? Eta nu deuk diobrolkeun di Multakot. Banten nu menang undangan hanya kula ngan teu ka ditu tah. Hanya babaraha pertama. Dek mempersatukan bangsa jeung negara, agama di jerona. Minimal ulah coplok ieu teh sabaraha provinsi. Kahiji. Nomor kedua, ulah terlalu ngerasa bener sorangan. Coba kita duduk bersama. Mata lawan coba ieu dijadikan Irak geus porak-poranda, Suriah geus porak-poranda, Yaman porak-poranda. Masih terus Yahudi bakal ngerusak berbagai negara. Indonesia sangat diperhitungkan untuk dirusak. Tetapi Amerika membaca sekian lama dikristenkan kok, sekian lama Wahabikin kok tidak berhasil melalui organisasi, melalui partai PKS, tetapi sangat kuat. Ada apa sih? Tidak sembarangan. Ternyata ditinggali ayah sabaraha ulama nu kuat di Indonesia. Urang atuh pernah mendeteksi sampai di Amerika mah sampai tadi. Siapa di Jawa Timur, siapa di Jawa Tengah, dan siapa di Jawa Barat? Emang itu diteliti. Iyalah kuari teh dihiji ketek hanya sorangan memimpin MU itu ayana FPI emang geus kos kitu motifna, HTI atuh emang geus kos kitu, purut kos kitu. Itu salah kabeh ge, tapi teu pernah bersatu. Ketika tidak pernah bersatu, amun ditumpangan kunyana jadilah maka kaum toriko kuari bangkit deui. Urang kumaha carana untuk mempersatukan bangsa jeung negara supaya urang teh memiliki negara urang. Nusantara Indonesia teh milik bangsa Indonesia. Mulai ahli-ahli toriko dararatan kuari teh ka tokoh kadi mali caritakeun teh sampai ka gubernur sampai ke presiden. Presiden sedang mengkaji siapa sih ahli torikohnya, siapa sih? Tuh, mata kula sok ceritakeun gitu teh sambarangan. Bisi engke aya di MPR, aya kula di itu kadeuleu ulah kaget. Tuh siapa sok kita percaya bae ka aing heran mah. Lain lalagan. Masya Allah. Wari mulai dihisap Indonesia. Oh, ternyata pola pikir Indonesia berlain, sangat luhur, sangat maju, sangat dominan. Sebab telah membahas bukan Indonesia saja,
membahas Syria, membahas Baghdad, membahas Yaman, membahas Turki, membahas negara-negara ASEAN. Terus bagaimana cara menyatukannya? Geus kaambil ku Amerika. Maka NU ikut main. Ki Hasyim Muzadi ditonjolkan kembali. Yeay, nu mentak ge. Ulah macaan koran bae. Ulah deulean TV bae. Lamur mata sia. Mana kan ngaji ku aing dibejan ku ari. Yeay. Sebab lu bergerak di baheula Thariqah. Kemenangan Baghdad di tangan Thariqah. Kemenangan Indonesia khususnya Banten di Thariqah. Ki Hasyim Asy'ari melalui Thariqah. Yaman melalui Thariqah. Suriah melalui Thariqah. Ketika disacak-acakan Thariqah, sebab berjuang tanpa Thariqah. Cak lu di luar naonnya. Pokoknya saya pegang berjuang di organisasi tanpa ieu teu jalan, berjuang di partai tanpa ieu teu jalan. Dipudoli pidato tanpa ieu teu jalan. Haji Pendi maca, mamaca, kutub-kutub robani tanpa ieu teu jalan. Itu bangsa dihianat ku Tuan Syabdul Qadir. Tuh. Tetapi ketika ahli Thariqah numbes bergerak ngaji lillahi ta'ala, ceramah lillahi ta'ala, dakwah lillahi ta'ala, di organisasi lillahi ta'ala, di partai lillahi ta'ala, melangkah dengan pasti lillahi ta'ala, gugur di medan laga karena motif lillahi ta'ala, ridho Allah. Aku hari mulai aya naon karak sapotong tak cerita. Karak sapotong tak. Waduh, mesti di tengah sebelah. Potong ya. Bakal saha yang jadi pelopor, saha yang jadi pemersatu itu bakal. Sebab naon? Sebab di Gunung Karang geus turun informasi, di Gunung Kencana informasi, di Gunung Gede geus turun informasi. Di gunung Jogja, gunung-gunung geus tarurun, di Bima anu henteu pernah bisa katakan ke jelema tanpa melalui kuncena geus turun. Nyaritakeun naon dia sarua, nyaritakeun kebahayaan Indonesia. Yang geus tarurun nukus kana itu, mulailah da turunakan ka kantor gitu. Beda deui turun ka Haji Paini kan juri gitu. Tamang-mang turunannya teh. Bangus kuntil anak turun. Mulai. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, teman-teman, aya naon di Indonesia kok bisa jadi kuat ini? Amerika kaget. Masya Allah. Tuh. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatun. Fitnah, cobaan. Aya naon bage cobaan. Ketika orang magahan ngaji kiai, sapira kiai tamat SD ge henteu. Haju tamat nama SD ijazah lagi geus di dahar aya. Sapotong aya sapotong eueuh. Begitu datang partai Golkar nyana ilu kiai goblok. Urang gede gob. Sia ta nu neruskeun. Sakola henteu naon henteu ilu di partai. Ayo kumaha tuh? Ngadoakeun kiai mah, ngadoakeun ulah ilu sebab mun ilu mah kabere asal geus kabere moal beres. Ngadoakeun, aing ngadoakeun mah mudah-mudahan kabere bae. Nu bener tolol kabeh. Asal geus ilu kadinya pareum. Asal geus elu kadinya parem geus teh diakui deui ku ari nu diakui kiai teh kapan kiai salapi ketika jelema nyieun pondok pesantren modern santrina 5.000 10.000 bagus salah henteu yang perbandingan sangat bagus jeung sangat dominan bahasa Arab bisa tidinya bahasa Inggris bisa tidinya
bisa jadi bupati jebolan pesantren modern sangat, tetapi ketika nyaritakeun ibadah nanaona tur kiai nu pondok pesantren teu diakui masyarakat bahwa nyana kiai. Teu kabeh ku muridna doang tuh kiai ai, masyarakat mah teu nyebutkeun kiai. Tuh siapa yang serikeun heran. Tapi kiai pondok pesantren salap mah nu kuarina dihina barang datang bae ka lembur mulai tad ka mana tad. Kiai sorangan nyebut ustad masyarakat geus ada kebelan euy yai mana kiai nang saja buat kitu nang Allah kebelah dituna woi mama nukan kemana iji mulai geus tuh sebab naon sebab ai kiai modern mah kapan aya sekat jeung masyarakat tadi aku kiai ku masyarakat tapi kiai salaf mah kiai ulang ente ka mana ente waduh kayu mah tuh naon penting ngariung oh ya siap ngariung geus menang dua poe kiai hampura kunaon abah kula paeh pangmandiankeun siap yang ngising didinya kieu didinya kiai nu mandian geus beres di pandian kiai bungkus kiai kiai salatan ku kiai siap kiai jauh sasa panggul habek siap gitu kiai mah aduh emang geus kos di kos gitu dah bah teu mau kos di masjid kiai nongkrong trong kiai dohor ngadaguan jelema eueuh kapan saadzan panjana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sugan aya masyarakat datang eueuh keneh bae geus salat ratib eueuh keneh Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar hayya 'alas shalah hayya 'alal qamati shalah qad Allahu akbar la ilaha illallah Allahumma rabb hadzal bait eueuh keneh bae salat ka paimibaran sorangan bae usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin imaman lillahi ta'ala cak anu tatangga euy makmum na mana ulah ngomong Allahu akbar geus beres sugan rakaat kadua anu datang kan lumayan geus teu kudu niat deui maksudna geus lamun niat imaman ke rakaat kadua datang geus teu kudu niat jadi imam deui kan ngeunaheun sugan rakaat ka sugan atuh keur tahiyat hating datang ka tahiyat eueuh Assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah geus beres lah sugan keur wiridan datang datang ka balik sorangan diborong punya mantaknya kebal-kebal macamnya jual baik gitu kok aing masih nabi lain gitu masalahna ya dicaritakeun sote nyana terus bae dohor asar magrib isya sorangan duaan tiluan aya bae terus nyana ngimaman eueuh bae terus istiqomah ngaranna di dinya kade sebulan 2 bulan setahun 2 tahun Allah ku istiqomahna nyana kabeh menghormati si anu yang mah eta getol jasanya nama aya jelema ka masjid bae alhamdulillah aku lagi kadinya nya kerek bae di masjid kebal-kebal diakui masyarakat coba kiai modern malah ya sebab naon beda niat nage ke waktu mondok nage hayang bisa ibadah teu hayang jadi ustad teu hayang jadi kiai hayang bisa ibadah atuh geus bae kuari wudu bisa salat bisa ibadah Allahu akbar ih teu kudu aya batur atuh ibadah Allah niat di pondok nage endek ibadah aing di pondok pesantren modern mah niat nage susuganan aing geus boga ijazah mah ke ditarima jadi lebe mudah-mudahan jadi amil jadi depak ya emang niat pakai kos gitu jadi kumaha tuh teu kumaha eueuh nu salah eueuh sugan disalahkeun lain lamun pondok pesantren modern atuh deuk saha nu maju kemajuan dunia terletak pada pondok pesantren modern kemajuan ibadah di pondok pesantren salaf ulah silih salahkeun ulah sia mah sok aju nyalahkeun ka aing lain ngan di pondok pesantren modern mah moal jadi wali moal sakitu doang pondok pesantren salaf hese jadi wali itu komo nyana moal jasa moal sebab naon ta'alluqna hate tuh anu yes lah okor lawa
Nah ieu kacaritakeun fitnah teh antep ke nama Allah ngan urang kiai datang ka mana dakwahna ngalarangna eta kan aya persenan ti Gusti Allah oke anu mah terus bae dakwahna amar ma'ruf nahi munkar pemuda nu mana nu kuat aya nilai jelema nu ngagelok nilai lamun urang nyaritakeun di Sukabumi loba jasa kristenisasi ka ditu mawa supermi dan lain sebagainya cobaan ti Gusti Allah di urang kuari ketika karyawan nu lain Kristen diasingkeun bahkan dikaluarkeun cobaan ti Gusti Allah kuat apa henteu ulah jadi kabingungan ieu ta ayatna in hiya illa fitnatun tuh eta kos kitu urang boga pamajikan hiji kemudian nyandung dua nu kolot galak atau nu kadua galak ulah bingung fitnah cobaan ulah bingung ulah tama engke ge koleng sorangan tama atuh kayana tanggung koleng 3 ayeuna geus tanggung koleng 4 geus 4 teu bisa balik nya sia kurang cicing di dieu puyang aing balik ka mana ieu jakena teh ka nu kolot nyarekan bae nu ngora kitu kene nu katilu kitu kene nu kaopat kitu kene aja gorewat lah aing mendek ngagejeburkeun maneh bae tungtung nama lain indah nyandung ngagejeburkeun maneh ulah bingung fitnah kabeh ge cobaan harta cobaan sehat cobaan penyakit cobaan ilmu cobaan nah ieu kuari nu kadeuleu ku urang perumahan gerejana cobaan lamun urang teu dicoba moal kayahoan luhurna urang cek Imam Ghazali teh mah urang susah teu boga nanaon puasa bae ka tukang karti mah kos kitu mah jelema puasa bae teu boga nanaon ka harti tuh jelema mah mun di restoran puasa karek hemat jelema cenah teh mah cicing bae sorangan bae di imah tuh pantes cicing bae di imah sorangan aja tilok loba omong atuh pantes ngariung coba tah di loba jelema atuh nya cicing bae eta karek hemat atuh aya cicing bae di imah di kamar berarti tilok loba omong atuh pantes bisaeun teu kabeh kos kitu mah teu nah lamun aya jelema narurut ka urang ngaji atuh pantes tah di tengah-tengah jelema anu teu nurut ka urang ngaji eta hebat ngaranna nu kos kitu parangsana anta walina faghfir lana Gusti teh orenganan nurunkeun coba Gusti anu nyasarkeun kana ku Gusti rek disasarkeun nuduhkeun kana ku Gusti rek dituduhkeun atuh sadaya-daya orenganan sama mutlak dadu Gusti atuh Gusti abdi tadi cumarios ka Gusti lawe sita halak tahu minggu dua iyai hampura Gusti faghfirlana Gusti muga ngahampura ka abdi sadaya warhamna Gusti muga ngarahmatan ka abdi sadaya bere hampura bere kadede da Gusti mawa anta khairul ghafirin Gusti mapang bagus-bagus kanu ngahampura lantaran makhluk ngahampura kadang-kadang aya tumpanganana aya tungganganana aya udang di balik batu baik aya ngahampura ka sia asal anu wae mantak dihampura sebab siapa anu Allah mah tanpa aya unsur-unsur mere hampura jeung rahmat tanpa aya gorod-gorod nu lain iskuni Allah mah mun geus kahampuran hampura bae mun geus rahmatan rahmatan bae kitulah hararudang deui dihampura ku Gusti Allah masyaallah mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat nandangan fitnah ti Gusti Allah dibere teger sakilang fitnah ambalaya dibere akidah urang mantep ka Gusti Allah bisa ibadah ka Gusti Allah dengan mantap dihijikeun jeung para wali-wali Allah dihijikeun jeung ahli-ahli Allah dibere pangampura jeung rahmat Allah dibarakati ummul Quran Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin